Coba geus kolot kieu opat balikan ka warung, saja jalan gujrud ngomongkeun salaki rada gelo, salaka aing mah kawas belana, tutah-titah teh ngajajah we jeung ngajajah, aya duit leutik gawe haben, talung teu gableg salaki aing mah talung raranaan. Ayeuna matak amisna rumah tangga, ayeuna engke mah wallahu a'lam. Pahit peuheur lada hasem rumah tangga bakal terjadi. Matak jadi di sapinata fa inal bahro amikun, sing kuat parahu anjeun saestuna rumah tangga ibarat lautan anu lega bari jero. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasahbihi. Semoga regepkeun, dangukeun, bukakeun manahna, cepilna bukakeun supados janten ilmu, janten ayak ngalap manfaat urang dina pitutur sang pituahna kanggo bekal urang kahirupan di dunia sareng akhiratna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ulah wara carentil kudu sadar umur di imah aya salaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Buar munggaran nukelar jadi cimata nyamangsa naratas cinta antara hamba manusia. Beber layar tarik jangkar mungkas alam lalagasan nepungkeun janji pasini nu dipatri ku jatuh krami antawis pamaget istri nulad nyonto Kangjeng Nabi. Cunuk waktu nyamut catur nyungsi pasini birahi subaya anu ti heula munggaran pakait ati sejasilih pikaheman sangsang badan titip diri da mugi kauntun tipung laksana paneja ati. Subaya anu ti heula geus moal galider deui siloka kang kalung kembang mangle tawis nanga hiji sagagang kembang kaheman sarang geui kembang kadeudeuh. Ingkang rayi anu sejang ngambah sagara ngarumah tangga neuleuman leuwih ngalaki rabi diabrul-abrul ku dulur diabring-abring ku kadang wargi tong jejerih lamun seug meunang kapeurih sing bisa nadah musibah ku kecap sadrah miwah hamdalah. Dina nyacasna kertas bodas hidup duaan anaking sejang ngotretkeun keretegning ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna. Mangsa nu pinuh ku kacinta wanci nu pinuh ku birahi lamunan anu ngajentulir gunung-gunung belah kidul linduh ieu matak timpuh sakolebatna ingetan lalakon mangsa katukan. Anjeun duaan melesatkeun gondewa kanyaah wirehing rumah tangga deuk diwuwuh ku sifat asah asih jeung asuh. Malah mandar rumah tangga hidup duaan sing repeh rapih ulah ripuh komo deui lamun ropo. Para asatidah kori-koriah mubalig-mubaligoh tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI miwah santri anu kusim kuring dipihormat buruaneun pikeun sim kuring. Ais pangampih pupuhu lemur tikawit Bapak Kades, Kadus, RW, RT, BPD, Lebe, Tur LPMD, Nuran Cage kana gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB. Anu hormaten sim kuring. Ibu mewah Bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep dengdeng papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Lamun nu dagang hayang untung, tukang tani hayang hasil, anu gering ka rumah sakit hayang cager, tah ari ibu pangaosan hayang naon. Wadul nu jelas nama hayang panggih jeung urang. Cek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu, geratanya we kapun lanceuk anu janten pangatur laku pangjajab acara anjeunna leuwih luhur batan kuring, kuring mah teu boga naon-naon. Pertanyaan anak keur naon fungsina ilmu.
Jawabanana al ilmu nur ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan, tapi naha kanyataan baroga ilmu hirup mah anger poek wae. Da kabeh ge ararapal ilmu tahajud tapi da ditempo tina kiceup kieu mah kiceup bareuki hees. Kabeh ge ararapal ilmu infak jeung sedekah tapi geuning fakir miskin diantep, yatim diantep, pedit mah anger, padahal ngarti jeung surti nyaho ilmu teh kanyaho, saha nu teu apal kana bab infak nyaraho ngan palebah migawena rada embung, poek berarti hirupna. Kabeh ge ararapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea wa tasimu bihablillahi jami'a. Pan ku urang ayeuna kalalajoan nu boga dalil ge pasea wae heuh ustad. Ibu oge nyararaho ka salaki teh kudu hormat, geuning duit leutik mah jeding. Berarti lain urang nu teu boga ilmu, nu eueuh teh lain ilmu ngan cahaya tina eta ilmu. Sedangkan fungsina ilmu teh al ilmu nur ari ilmu teh cahaya. Urang sadar ya dakwah urang teh baroga ilmu mah ngan eueuh cahayana. Teu meunang ngomongkeun batur teh eta teh ilmu, geuning bibir teh getek hayang wae nya capek. Teu meunang popolotot wae ka batur, geuning anger panon teh hayang melototan wae. Matak ulah coba-coba maca Quran lamun ngan sakadar hayang disebut ahli Quran, ulah coba-coba jadi penceramah lamun sakadar hayang disebut ustad jeung ajengan, ulah hayang disebut haji sanajan urang geus init ibadah haji. Oh, can dipencet tuh. Nawan sababna da Allah teh moal narima salatna pikeun jelema nu hayang disebut ahli salat. Karena Allah berarti mangsa bodoh rek disebut ahli ku batur deuk henteu ge da teu urusan ibadah urang jeung batur. Matak jawaban jelema nu bakal meunang oncorna tina ilmu ngan hiji-hijina ibu saha eta jelema nu alus hatena. Ayeuna ibu daratang ka dieu da ieu teh paralsu atuh. Mani sajam dangdan sergebek make up dipake blush on ongko cikan urang neule di imah geuninganan sakapeung mah daster merengkel tah aslina urang teh eta ayeuna bapak-bapak sumping ka dieu asli lain paralsu ieu teh da jiga nu arenya atuh ngupingkeun pengajian mah unguk nah da balik ka imah mah beledag we ngomongkeun salah pamajikan tah aslina urang teh saha matak hirup sakadar disebut batur tong lege. Nana gerhana ge disebut ustad teu kudu legeg naha karek panyebut jelema can disebut hareupeun Allah. Da ustad jeung kiai ajengan teh boga tugas anu pasti. Naon tugasna? Warasatul anbiya, pewaris para nabi. Mata kuring mung disebut ustad disebut kiai teh naha berat gawena. Warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting bareuh sampean ladang tahajud. Gerayu urang ngacung, ustad mana nu ngalaman bareuh sampean ladang tahajud? Lamun mah disolokan jeruk aya nu bareuh demi Allah lain tahajud eta mah asam urat. Nabi ngawariskeun ilmu bager, ya Rasul aya korma, pan korma dipetik dibikeun, ya Rasul aya lauk disair dibikeun. Saha nabi tak ayeuna ustad warasatul anbiya, pewaris nabi, aya teu ustad anu barangna dipentajuk dibikeun. Nana gerhana boga jam penta jamna dibikeun moal. Tuh da suudon atuh hatena teh. Kalah we pangajian ari eusi hate kuat rajet kitu. Ngan kuring teh ibu teh kuring, ibu kuring ibu saha manusa tah manusa mah sarua sifatna. Ibu boga barang anu alus dipentak ku kuring dibikeun moal heuh ai sesama jelema pedit tong sok seuli omongkeun. Mata urang teu meunang monis kagoreng patutan batur teh tungtung hirup mah eueuh nu nyaho Pak. Rambut gondrong bukan pembohong, leuwih alus hareupeun Allah daripada didasi make jas ari aspal diharakan. Pertalit jeung pertamak nepi ka dioplos. Didasi, dijas, hareupeun manusia eta pejabat, hareupeun Allah mah garong. Allah, genah euy ceramah loba nu ungeuk demi Allah tah.
Matak hirup urang di dunia teh sebenarnya mah palsu. Munian banget ku saweui. Tak iya ibu di jilbab, da ieu teh palsu. Sok atuh urang tembongkeun aslina, saha urang sabenerna? Iya, ngaran-ngaraan syariat agama teh hiji aya syariatna, dua torekatna, tilu hakikatna, opat makrifat kakara asli. Syariatna awakna, torekatna hatena, hakikatna jiwana, makrifatna rasana. Geus ibadah nepi ka dinya. Nyaho mah teu diomongkeun. Ayeuna ibu di jilbab ngareret batur teh di jilbab, jelema boga hate kumaha lamun batur ku urang diomongkeun nyerieun hate, matak nu di jilbab terus sok ngomongkeun jelema nu teu di jilbab goblok hate atuh. Demi Allah ngeunah ya ceramah ngan diheung diulem deui, aduli teuing. Da bongan Islam teh boga syariat, boga torekat, boga hakikat, boga marifat. Syariat awakna, torekat hatena, hakikat jiwana, makrifat rasana. Mata jelema anu bisa dijilbab make rasa. Lamun urang ngomongkeun batur nyeri, tah ulah sok ngomongkeun batur, da urang ge diomongkeun ku batur nyeri, eta teh rasa. Pan ieu mah jilbab ngaguyupuk ge, yey. Salaki mere duit leutik polotot polotot. Tatangga ngagosip dungdak dengdek kana gosip, lamun batur nyeun kagorengan cacapekna teh ngomongkeun batur weh, eta jilbab dipake hampura berarti jilbab karek nepi syariatna can nepi kana alam hakikatna. Well alah bapak-bapak bari ngareret ka ibu lebok bari dengekeun. Teu kuat hayang seuri aing. Ade heueuh atuh. Nya ceuk kuring. Bapak salat, kuring salat, hampura salat urang mah karek syariat. Heuh awak ruku, sujud, tahiyat, lekoh bacaan karek syariatna, karek awakna, nepi jeung hatena teuing. Lekoh bacaan salat, geuning bubar salat ngomongkeun batur, lekoh oge ngageunggeureukkeun batur, lekoh oge ngewa ka batur, berarti salat karek awakna can nepi kana eusi hate nu sabenerna. Aduh. Well bari maranehna nu kitu teh teh. Keheul atuh dah sebodoh. Tuh. Matak cahaya ilmu teh ngawang-ngawang di awang-awang loba ilmu teh ngan deuk euteup di saha. Harta naker da Allah mah beunghar ngan euteup teuing di mana. Tah anu bakal kaeunteupan ku ilmu, nu bakal kaeunteupan ku harta saha? Hiji we, jelema nu bersih hate, labab lamun jelema boga ilmu bareng jeung bersih hate bakal tawado. Jelema kotor hate boga ilmu bakal sombong, leuwih luhur ilmuna, leuwih nyeri hate batur ku bibirna. Jelema alus hate dititipan ku Allah harta bakal bager, yatim kasakolakeun, miskin kabantu, nu susah katalang, nu bingung katulung. Harta cicing di jelema nu alus hate, harta cicing di jelema nu kotor hate. Beuki loba hartana, beuki adigung dina hirupna, gableg kongkorong lempang dongko. Gelang teh dieu nepi ka dieu gigi brig. Ieu Pak Ustad emak mah kumasia imeh. Dah harga diri manusia lain na pangkat, lain na jabatan, lain na kakayaan, lain dina kongkorong panjang, lain dina gelang. Harga diri manusia gumantung tawado eusi hate nu sabenerna. Kajeun sangsara wajib dihormat bari tawado, kajeun beunghar tapi sombong ingkahan jelema kitu mah tuman. Aya urang mah gedong sigrong, mobil mewah, sawah lega, kajeun hirup nyeri hate, aden we raden. Coba nu sangsara imah butut dahar saaya-aya da eueuh jelema nu ngahargaan ka si eta, padahal lalajoan mah batinna eusi hatena lain kaayaanana. Bener. Matak ieu ibu di jilbab make gamis, demi Allah can sanggup nyebut soleh ka ibu. Nah, da ieu mangalusan cangkangna. Eusi hatena mah teuing bawa balik ti dieu ngomongkeun urang. Bawa balik tidak ge ngocobrot ngomong ke nu gigireun bau kelek si eta ih.
mata nu kudu ku urang disaragamkeun lain tiung lain baju tapi tah hate da keur naon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam. Tak ayeuna teh na pangajian teh majelis-majelis teh keur meujeuna nyaragamkeun baju. Mun Senin kudu bodas kabeh, Salasa hejo kabeh, Rebo beureum kabeh, Kemis ungu kabeh. Yakin si eta bakal eureun pangajian nu nyarek salakina riren mah jangar kana babatok. Coba lamun disaruakeun eusi hate, tiungna mah warna-warni bae, gamisna mah warna-warni sabodo, waktuna mah warna-warni terserah, tapi hate kudu sarua. Ladang pangajian kumpulkeun duit saeutik-eutikeun, sabulan sakali panggil nu miskin poe Jumaah, bikeun sakarung karasa manfaat tina ladang pangajian lamun saragam eusi hate nu sabenerna. Heuh geus nepi ka kitu. Nyaho matak diomongkeun ge. Sabi nya padahal ibu ge sadar ngalusan awak nu ieu kababari ku ruksak mata memeh ceramah punten ibu ulah gumelis naha heuh da geus eueuh nu disebut geulis teh. Mun aya budak ABG umur 20 tahun kurumuy kuring sarangeo panana gerhana keun antep gumelis budak aya modal da geulis coba nini sarangeo ustad cekek geus eueuh modal gumelis keneh. Matak aduh teu kuat ya boro-boro ibu nu ngadenge urang yang ngocobrot sarua hayang seuri udah kabayang dina memori tuh nya da jelema nu alus hate mah boga gedong teu boleh dibukakeun pantona teh bisi aya jelema nu butuh cai tuh tak ieu galona bisi aya nu lapar ka dieu nganyang ka kuring jelema nu alus gedongna alus eusi hatena teuing tah lamun keur jelema nu goreng hate geus sidik boga gedong geus sidik boga sawah geus sidik boga mobil aya kana BLT hayang na teu gablek ka era gedongna sigrong mobilna boga sawahna lega ai RT dicarekan nyebut nu gelo RT gelo nah cing teh dicarekan batur menang BLT aing henteu ongkoh beunghar tapi hareupeun pamarentah ngaku sangsara munafik hirup kitu teh tinggal RT kuat lamun jelema beunghar alus hatena make rasa lol RT mere BLT moal RT imah boga sawah lega mobil ge butut-butut ge gaduh budak sarakola moal ditarima ngan ieu marek mere saran we ka RT pangmikeunkeun tuh si miskin pangmerekeun tuh si yatim emak mah moal narima jubikeun ka ditu beunghar di dunya beunghar di akhirat eueuh nepi ka nyairkeun BLT ge kongkorong ngadak-ngadak disumputkeun salaki dianggap ojek online cing teh saha ibu ojek online tong ribut padahal memotor nu manehna da sieun kapanggih teh nanaonan hirup munafik kitu ai hareupeun Allah hayang katempo hayang menta kabeungharan ari hareupeun manusia ngaku kasangsaraan pan teu ecreug jelema kitu patuh teh geus mimiti kasinirannya jelema boga ilmu alus hatena caang pak urang maca Quran batur tara maca Quran hampura kunaon batur mung maca Quran nu salah lain batur kadang-kadang mung nu salah adalah urang bongan maca Quran tapi teu katempo akhlak Quran padahal urang geus maca Quran teh kudu katempo akhlak Qur'anna sanajan batur belet teu bisa maca Quran tapi bakal ngarti kana eusina Quran ngartina batur lain ku bacaanana tapi ngartina batur sanajan buta huruf teu bisa maca Quran tapi ngarti ku amalna kahartos ya matak hirup teh butuh gawe ukur disebut hirup teh disebut beunghar pan kudu miskin da moal mungkin nu beunghar nyebut beunghar kanu beunghar matak jelema beunghar teh kudu loba nuhun kanu miskin naha da jasa nu panggedena masih miskin
aya nu maot pangheulana nyokot pacul si miskin, aya nu maot pangheulana nyokot ku ieu pasaran si miskin, aya nu maot ngaboehan si miskin, nyolatan si miskin, nguburkeun si miskin, tahlil si miskin. Matak lamun dina riungan ieu aya jelema beunghar teu akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna mangga nyeun kuburan sorangan. Manusia mah butuh ku batur, ulah coba-coba goreng jeung batur. Ibu ngalahirkeun di tulungan paraji, paraji teh batur, bidan oge batur, make baju menang batur, tiung menang batur, selop ge menang batur, imah ge menang batur, maot dikubur batur, di solatan batur, di tahlilan batur. Gerak teangan alasan urang, naon alasan urang kudu goreng jeung batur. Da jelema nu sok goreng jeung batur mah hakikatna mah si hate syirik. Baturnya gedong jug baeud kunaon hayangnya. Kunaon make jeung goreng kanu nyeun gedong si ka nijud. Heeh ya. Batur meuli kongkorong da panas sarua si eta ge meuli. Nu batur bisa dijual nu manehna henteu. Nah tina lajada ladang COD. Anu jam 10 geuning paket. Urang nepi ka nyaho warnana koneng teh koneng pisan. Nu saminggu sakali kudu disipu. Nanaonan hirup nyiksa diri. Kunaon urang kasiksa pabaliut jeung kahaya. Allah mah moal nyiksa manusia, nu nyiksa mah kahayang diri, tak ieu hajat. Beres hajat bakal kasiksa lamun ngagugu kahayang. Hayang Ade Astrid 20 juta. Hayang wayang 60 juta. Hayang dangdut 15 juta. Sound system 5 juta. Kumpulkeun gudukeun, beres hajat jebleh lebok. Melaan naon eta? Melaan kahayang. Matak da kuring percaya ieu mah bapak hajat lain melaan kahayang, melaan kanyaah, ka saanyaahna, ka anak. Matak background di kieu-kieu nya ge mahal, hayang anak. Pengajian hayang nana gerhana, kahayang anak. Atuh nabeuh dangdut, kahayang anak. Beak luat leet kesa ngoprot, beak harta jeung bana, melaan anak tah jadi ibadah. Ngan lamun melaan kahayang, melaan gaya jadi ibadah. Dina bajidor, wah aduh gabrut nu hajat belaan di sarung. Paluhur naik joget jeung artis, aduh si eta 2 poe beres hajat jebleh di masjid. Jeung teu kunaon ceurik kieu cenah bubar hajat ke di hutang. Hayu urang sok loba ngalonyeng lebok kahayang. Matak jelema mah disiksa lain ku Allah, disiksa ku kahayangna. Matak hirup lu alus geus we tong loba kahayang. Da hirup mah ulah hayang ulah embung. Lamun hayang bisi teu jadi bakal stres, lamun embung bisi dibere moal narima. Matak hirup manusia mah tong hayang tong embung. Kun payakun Allah nu boga, dibere pek tarima dina henteu mangsa bodoh. Batur dibere kabeungharan keun da batur, urang dibere kasangsaraan keun bae nikmati we sangsara. Ulah nepi ka sangsara panas ku nu beunghar. Akhirna imah hiji hayang 2, mobil hiji hayang 2, babari mobil hiji hayang 2, BPKB na kabangkeun, imah hiji hayang 2, sertifikat na kabangkeun, gaya boga 2 ngan hulu mah jangar. Bener ya teh. Batak geus hirup mah cicingna takdirna teu kudu riweuh. Nana gerhana ge hayang jadi ustad mung roream teuing. Batak bisi anu hayang pek mere tah. Da kuring mah mung. Heueuning eta jadi penceramah apaan teu nolak. Pan hirup mah teu hayang teu mung kumaha ceuk Allah. Isuk kuring kudu eureun, mangga Gusti asal dieureunkeun ku salira we. Ngeus maneh mah ceuk Allah teh cicing di imah ulah boga jadwal, mangga Gusti abdi mah nampi beres hirup. Matak abdi mah deuk payu heug henteu mangsa bodo rek aya nu lempek deuk eueuh bae teu kudu riweuh hirup ya. Tuh Pak Kades hayang jadi kades henteu ai takdirna kudu jadi kades mah adem we. Coba nu hayang dina teu jadi pan rada gelo ini ke rumah sakit jiwa, malahan di jalan ge coblos aduh cing teh eta kades burung. Nah bongan hayang tuluy teu jadi stres hirup. Matak hirup mah tong mawa ka hayang, mun datang tong ditolak lantaran hirup teu bisa mawa ka embung. Hirup mah tong cicing dina hayang, tong cicing dina embung. Sakudrati Allahna.
bener ya matak sok korehan si hate teh hate teh sih nah wan dia baju keur urang mulai buat alus gitu oh sok pake ti ayeuna baju teh lebar menang nyewa teh kursi menang nyewa sok diukan 2 poe 2 peuting lebar duit diantep nya tak ieu background antep saminggu mah lebar duit ya tegigian tah ayeuna ibu teh hirup di mana di alam dunia boga ka hayang naon nepi ka enteng ngomong hayang beunghar nah memang na ibu can beunghar demi Allah cek panempo kuring mah ieu teh jelema bala leunghar sok buktikeun ayeuna ibu boga panon 2 kuring boga duit 200.000 deuk dibikeun ka ibu ngan panon dicokel hiji cek saha ibu miskin beunghar ibu teh ngan urang mah kurang nu tumarima kana kabeungharan lamun ibu teu boga suku tong lalajo jelema nu make sapatu nah bisi panas lantaran sapatu keur ngahargaan suku eueuh sapatu dibeli narek dipakena irung jadi hirupnya judulna narimakeun heueuh nya tah ayeuna ibu kada kudu narima kana awak kanyataan hirup hideung bae teu kudu make skincare naha beungeut glowing pan punuk mah anger jeung ai jodona jeung udin mah jeung udin we moal ngadak-ngadak mal make skincare jodona jeung urang moal sabab jodoh teu diatur ku skincare patak atau saya tarima ke halis alus antap ieu mah kerok ganti ku patlot sakedeung deui hujan bakal pi omongan jeung salaki nah leungit hiji ku hujan bulu panon geus alus antep teu kudu dilaklik disambung ongkoh nah naonan kalah ka jiga hileud ti jarian atuh da balik ti dieu mawa motor gelebug angin nilep dua anak ti kusruk kana susukan lebok tah kakara nuding Allah ya Allah abdi cilaka lain Allah dudut bulu panon geras mata hirup nu alus teh ternyata hirup jelema nu bisa narimakeun geus tarimakeun hirup sangsara narima kana kasangsaraan hirup beunghar narima kana tugas kabeungharan keur naon beunghar lamun nu yatim diantep keur naon beunghar lamun nu miskin diantep keur naon beunghar lamun tatangga teu boga imah diantep mengeus montong beunghar sabab dibere kabeungharan ejeung tugasna jelema beunghar dibere tugas ku Allah zakat atuh tina hartana moal ngantep yatim moal ngantep miskin moal ngantep jelema susah beunghar hayang sedekah tara paingan hirup sangsara wae atuh da sagala rupa ge gumantung eusi hate ibu boga kahayang hirup hayang salamet dunya hayang salamet akhirat jawabanna teh lain engke ayeuna engke teh di akhirat teh ulah bakal ngomongkeun engke ayeuna mun ibu hayang salamet dunya jeung akhirat salametkeun heula dunya tak akhirat mah metik hasil ti alam dunya hayang salamet hayang panon sing tawado ceuli tong resep gosip bibir tong ngocobrot ngomongkeun batur ngalengkah tong kana salah hate sing bersih pan dipikanya aku sararea ieu mah ai salamet dunya akhirat hayang panon popolotot ceuli resep gosip ngecebrek ngomongkeun batur ngalengkah kana salah kasalaki hohoak boro-boro mah di akhirat di dunya ge dicekek batur jadi jawaban akhiratnya ternyata ayeuna bener maot weh da jelema ngaliwat teh lain sieun atuh ngadon sujud dina kuburan naon di dinya ngadoa eueuh salira mah masjid kosong eueuh salira mah MC eueuh salira mah Idul Fitri saat eueuh salira mah eueuh anu maca Quran di masjid jojorowokan dina mik eueuh geuning jelema alus datang urang nyampak ka kuburanana jorojoy hayang ngadoakeun ngan lamun bangsat paeh tah ibu ngaliwat panjug di kieu lepok modar kana neraka jadi jelema teh jawaban akhirat teh ayeuna di dunya keneh kahartos ieu teh matak sing aleucreug ge aya kahartos mah ibu bager kata tangga ibu nulung nu butuh nalang nu susah maot tuh ibu teh tempo doa teh dipenta ge rabeng aya urang mah da pedit doakeun nya abdi
kumaha cik itu teh sudi pedit. Matak jawaban akhirat teh ayeuna dunya. Kahartos ya. Nu rumah tangga boga kahayang, hayang naon? Hayang sakinah, hayang warohmah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah inna fi dzalika laayati liqaumi yatafakkarun. Ternyata rumah tangga teh boga kahayang, hayang sakinah, hayang mawaddah, hayang warahmah. Kahayang butuh jawaban, gede kahayang teu dijawab itu ngawadul. Hayang beunghar. Kudu daek usaha. Hayang salamet. Kudu leukeun nyalametkeun diri ti ayeuna, hoyong pinter. Kudu leukeun pangaosan. Hayang pinter kantenan pangajian tara boloho we tuluy. Nu rumah tangga hayang sakinah, hayang mawaddah, hayang warahmah berarti butuh modal. Naon atuh modalna? Gampang. Hiji, modalna rumah tangga mah lain karena geulis. Dua, lain karena harta. Da geulis mah relatif, Bapak. 30 ka handap geulis, 30 ka luhur mah geus eueuh nu ngaran geulis. Boga budak hiji gumelis, 2 cumentil, 3 pakusut, 4 awut-awutan, boga budak 5 pudegdeg awak ngabeukahan, nepi ka dikeukepan teu tenepung atuh da kieu. Hampura. Lain atuh da bari ngararet ka urang bari ngadilak ongkohna da teu nempo ka dinya. Pan baheula mah can boga budak dikeukepan teh di dieu. Aya geus boga budak 4 no hese. Boga budak 5 awak ngebekahan kasur umur hiji teh beak ku sorangan. Dasare teh nepi ka ngadadangkak mung diganggu. Atuh salaki mah kaseredgeun nalakop kana tabeng. Matak geulis mah relatif babari ruksa. Buuk hideung jadi bodas, lempang gagah jadi lemah, ngomong capetan jadi balelol, orok eueuh huntuan seuri pan lucu. Coba nih seuri beak huntu pan keung. Nya kagelisan mah babari ruksak. Matak rumah tangga kiblatna lain karena geulis, tapi kiblat rumah tangga geulis hatena. Nu alus mah geulis awakna, geulis hatena. Ngan bisa eueuh tah wayahna ulah neangan geulis awakna wungkul, tapi kudu bareng jeung geulis eusi hate nu sanyana. Well. 2, rumah tangga teh modalna lain karena harta. Gedong sigrong, mobil mewah, sawah lega. Teu saeutik para artis bala leunghar geuning pakucut rumah tanggana. Nah, anu di lemur salangsara geuning arawet. Berarti kiblat rumah tangga lain harta-harta teuing, tapi saling pengertian antara salaki jeung pamajikan disebut weh man yuridillahu bihi khairon yufaqihu fidin. Allah dek mereka alusana rumah tangga yufaqihu fidin lamun duanana surti ngartina agama. Simpulkeun rumah tangga sakinah mawaddah teh gumantung agama nu sanyana. Aduh, gumantung agama. Lamun lalaki apal kewajiban, pamajikan apal kewajiban. Lalaki nyaho kewajiban, pamajikan apal hak. Maka moal aya terjadi papaseaan sabab apal hak jeung kewajiban. Lol kolot baheula. Naon ngaranna? Sawer panganten. Da itu urang Solokan Jeruk, urang Jawa Barat, matak urang Jawa Barat mah apal kana seluk beluk. Dakwahna kolot baheula, lamun dina ilmu mantek disebut majaj, lamun cek urang Sunda disebut simbol, lamun cek orang nu pinter disebut falsafah. Tah sawer teh papatah sangkan sakinah mawadah disebut simbolna. Matak rata-rata dina sawer bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran. Kaditu ngabejaanana wur-wuran teh ka itu. Nyebat asma ning pangeran. Mugi ieu kasalametan salamet nu pangantenan. Mugi Allah hideng. Ieu teh bapak hajat, ai bapak hajat teh nyontohan anak. Eueuh deui keur anak mah contona teh iwal ti bapak jeung indung. Tah keneng geus dicontohan ku kolot teh heg atuh saruana kudu kitu. Nyebat asma
ning pangi buru heran sahana ieu teh wargina ora yeuna gaduh beriji wargi teh 5 nu ka dieu karek hiji 4 deui Asep mimiti diwuruk dangukeun ku 2 cepil simpen di buruh manah nu jembar ayeuna mah beda deui zaman hidup lalagas buru kaburu amin teu aya anu mere tilu deui reudi pan ngaran hajat dulur keur kumpul buktikeun yen urang teh duduluran tong OPT ku duit leutik nu penting duduluran heuh kumaha urang atuh sok-sok cenah teh nyawe si emak protes apaan urang nu nyawer ge ibu mah tong milu gujrud saur Rasulullah estu agama mah tetep puhit nyobadanya anan kewajiban tapi na kudu sabanding ti lahir nepi ka batin ti dunya parat akhirat tilu deui can ka dieu ruun turun Jatiraha belum datang ngeslok heula weh tangke balik bejakeun ruun turun Jatirahayu rahayu manjing walagri talangan sapapa nalangan ibu teh nalangan tiwargi ununya di Lampung nya tangke wartoskeun geus kitu maneh di talangan ku urang genah RT coba Ade Astrid moal kieu moal ku dulu atlet kesa ngoprot kakara menang urang mah teu ngesang teu naon 1 juta mah geus dileungeun atuh teang ku ibu papatahna simbolna ngaburkeun beas wur awur beas nadi awur awur tadi teh aya pakades dah biasana lamun teu batur mah teh pakades teh soloyong mere kamari di Sukabumi ngan teuing aya di dieu mah kumaha niatna we awur beas nadi awur beas pasien jalan urek mere awur abah teh di dieu nuhun bahnya akina sing sehat bah sing parak milik deket rezeki anggang balai jauh cocobi ngan cek pakades cek RT cek kadus nah cenah abdi teu didoakeun abdi ngadoakan nu mere heula ari hayang didoakeun mere henteu ngadoa sorangan kayaknya naon nu diawurkeun beas naon nu diawurkeun es bonbon kunaon beas diawurkeun tah nolole patokan agama man yudillahu bihi khairan yufaqihu fidin Allah dat mereka alusan rumah tangga lamun duana ngartina agama lalaki kudu cokot tugas agama yen lalaki teh kudu ngawur saha ngawur pamajikan ngawur lahir ku dunya ngawur batin ku agama sabab tugas lalaki ka awewe mah eueuh deui hayang geulis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan hayang gelis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan raos pan ibu da ibu baeud teh lain salah ibu salah lalaki
Ai banyak teh kitu nu katitipan banyak. Ibu baeud lain salah ibu, salah salaki. Moal aya haseup lamun eueuh seuneu. Matak lalaki kudu loba nanya awak sorangan, ulah nanya kunaon mah baeud, pasti jawabanana ku bebengok sia. Tah lalaki nu bijaksana mah entong nanya batur, tanya awak urang, aya naonna awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang, kotek tah kagoreng patutan nu aya dina diri, tempo padaringan eueuh beasan, meujeuh pamajikan baeud, tempo liptik geus dicokelan ku bilik, meujeuh pamajikan baeud, tempo wedak geus dekok tengahna, meujeuh pamajikan baeud, tempo anak ngamuk hayang jajan eueuh duit, meujeuh pamajikan baeud. Jadi baeudna ibu, nu salah lain ibu, tah lalaki tah. Nah, apan lalaki disebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lalaki adalah pamimpin, pamimpin nu alus ngarti kana perkara anu dipingpin. Kunaon rakyat ngagugu ka pakades lantaran pakades ngarti kana kahayang rakyat. Cobaan pejabat nu teu ngarti kana kahayang rakyat teu sudi ngaguguna ge. Bener? Tah salah kita pamimpin kudu ngarti kana kahayang anu dipingpin. Lamun baeud aya kahayang tong ditanya gek diuk gigireun cabut duit 2 juta mah tong baeud wae ieu aya acis 2 juta nu keur baeud dibere duit langsung nangkep lain tak tadi ngarti lalaki gitu mah lain gagampleng teteungeuh tujah teje sabab awewe dibikeun ku inung bapana lain deuk diteungeuh lain deuk dicarekan ku inung bapa mamah aduh disanjung dipuja-puja didama-dama eta anak nah ari ku bebengok salaki dipake dikepret tong kitu lalaki heuh tapi ieu deui saruana tah ibu oge nalika salaki geus bisa ngawur ka awak ibu imah pageuh baju weuteuh daar seubeuh resiko ngalir kongkorong boga geulang aya baju gonta ganti kudu kumaha ibu kawajiban ka salaki narimakeun da salaki datang ti panyabaan cicing ibu nalawang panto lain ngablu ieu mah bebeja ka salaki arisan ternyata ngariung limaan bang emok rada gelona teh anu limaan geuning narangtung aku ada lamun tina limaan hiji teu kabayar nu opat ceceleuweungan neangan keur mayar nu hiji asa rada gelo hirup ai bebeja ka salaki bade riungan arisan ternyata bengok teh kikituan montong na teu era ku beungeut glowing adi hutang lieur aduh nepi ka pas pisan sabodoh lalaki datang ti panyabaan samut nalawato lain ngablu bapana geuning sumping rengku cekelan leungeunna tuluy suntangan ngesuntangan gek diuk salakina bang barung cokot cai anu tiiskeun bae teu make gula bikeun ka salaki bari pupuntenan punten bapana cai teh cai we teu ngangge gula-gula acan suruput ku salaki diinum katepo jiga nu amis ternyata nu amis teh lain gula saha nu amis teh budi pamajikan ka salaki aja nu dibikeun cai enteh make gula aing ngocobrot wae mah dah hayang nyeblok atuh geus kitu bapa beli teu acan ibak mangga ka jaman heula siapkeun ku ibu naonna andukna tuluy de sabuna odolna ulah salaki deuk mandi kok tetengan beres salaki mani papageun ku ibu ieu bapana sarung koko jeung kopeah kebutkeun sajadah mangga bapa geura salat geus salat kuliwat ibu ka hareup deuk naon nyuuh nalahunan salaki pok ibu nyarita diajar baleg bapana puputon kemang kedaton buah kolbu cengceman jiwa bapa teh hormateun abdi damaeun abdi hampura ti bareto nepi ka ayeuna can bisa nyugemakeun jadi salaki hapunten ngadon celengeu imeh da ku celengel kieu ge kunaon ku Allah di dieu teh Allah nepi ka ngarasa aneh kalaka oh sok kitu cadu aing mah kudu kitu ngeus salat bawa ku ibu ka dapur tempo kempleng beteungna berarti can tuang Allah deungeuna bala-bala 2 siki kurupuk 2 siki pok ibu nyarita hampura bapana tuang dengan saaya-ayana tempo huap salaki sagede peureup sapiring nambah keneh ngeunah barang dahar lain ku deungeun sangu tapi ngeunahna barang dahar ku hate nu ngeunah digeunahkeun ku pamajikan kajeun daging hayam jeung sate dibikeun aing ngocobrot wae mah usaha leutik aya barang lebok hayang jeung daging kitu da sia mah kosero moal ngeunah daharna ge Pak karek ge asup kana bibir geus hayang ngajejek atuh salaki mere rasiko ka pamajikan maka ibu wajib narimakeun
hiji dua nu diawurkeun teh geuning es bonbon teh cokolot baheula cek mepermen adi permen rasana amis pahit peuheur lada haseum bakal karampa tah bawa kana bab rumah tangga pahitna peheurna ladana haseumna rumah tangga bakal karasa. Di mana amis rumah tangga ayeuna mimiti mikiran naon ieu lalakina teu mikiran dahar demi tuh loba keneh beas pamere. Pan ayeuna mah saminggu geura tuang urang sareng jeung bapak saminggu sanajan mina teu gawe antosan 2 tahun eueuh gawe. Mitoha teh aya hayam ngadon atoh kur tetetetet bener hayam barang lebok beuki usaha tara bari gigireun aya minantu matak isukna teh leungit hayamna dicekek ku minantuna. Matak lalaki nu alus teh tanggung jawab ka pamajikan demi Tuhan mah can tang tu mampu ngomong seperti kieu kan kurang lah tapi pan benernya asli. Di mana amis rumah tangga ayeuna komo keur bobogohan mah jiga nu hareueuh jatuh ti tajong kamu sakit bengok budak awewena iya kamu perhatian banget sama aku aing mah hayang maledog ku emik da. Ayeuna ieu nu geus kolot kunaon seserian apan ibu ngalaman jatuh ti tajong kumaha cek salaki eta batu eta cokor nalo atuh lain panon teh aya dina sokor sia mah. Ini apel malam minggu kumaha cek pipa majikaneun aa bade ngarokok nyeta dompet tinggalin kumaha cek kabogoh wios lah artos abdi heula. Coba ayeuna Pak wah waradul gede geus rumah tangga kieu geus karolot sugan wios cece abdi heula da ieu mah egois atuh. Uang ayah uang aku bukan uang ayah. Kumaha keur bobogohan aa bade ngarokok belenyeng ka warung meuli rokok kopi na belenyeng meuli kopi tinyuh belenyeng ninyuh kocekeun belenyeng ngocekeun opat balikan ka warung lu atlet kesa ngoprot pisalakieun nanya ridho di piwarang ku aa jawabanana bari centil ih ridho banget. Coba geus kolot kieu opat balikan ka warung saja jalan gujrud ngomongkeun salaki rada gelo salaka aing mah kawas belana tutah-titah teh ngajajah we jeung ngajajah aya duit leutik gawe haben talung teu gableg salaki aing mah talung raranaan ayeuna matak amisna rumah tangga ayeuna engke mah wallahu a'lam pahit peuheur lada haseum rumah tangga bakal terjadi. Matak jadi di sapinata fa inal bahro amikun sing kuat parahu anjeun saestuna rumah tangga ibarat lautan anu lega bari jero. Bener? Apel-apel deh ada teh manis enggak ada teh manis. Kumaha ngomongna biarlah teh aja kan manisnya ada di kamu. Rarujit ngadengeuna ge. Nu paling parah can kawin geus aya bahasa engke keur aa ayeuna keur aa keneng tong sok murahan hirup teh acan kawin can aya ijab kabul can aya lebe can aya wali can aya saksi tong wani-wani mikeun kahormatan ka lalaki naha bisi teu tulus dikawinna nu rugi si laing. Ulah murahan jadi awewe mah mahal. Pokoknya engke kur aa ayeuna kur aa geus melenung mah saha nu leuneng. Tah lamun ayeuna geus sidik akad nikahna geus sidik lebekna geus sidik ijab kabulna mangga nyerenkeun sabeuleug geunyeurna ai keur bobogohan mah montong. Sedil atuh da ya ulah gampang karayu ku bebengok bibir lalaki can beunang masih eta di korehan geus beunang kakara di WA ge hese da sieun dipenta pertanggungjawaban meureun geuleuh di tukang aya ibu-ibu nyibit anakna kadenge henteu ngan pelebah anakna nyaega mamah ge kitu bareto pahit peuheur lada asem rumah tangga terjadi sing karuan kuatna rumah tangga make agama maka nolol cek agama hiji la tagdob jelema nu kuat dina rumah tangga mah lalaki teh la tagdob teu gede amek
Matak di dia lamun lalaki lamun di dia aya lalaki gede amak lain lalaki. Da lalaki mah ulah gede amak. Naha ijab kabul tarima abdi nikah ka putri tegas bapak nu wastanan yang titik-titik. Kalayan ngangemas kawin ku seperangkat alat gacong dibayar kontan. Tarima didinya gelisna ditarimakeun, gorengna ditarimakeun, baeudna ditarimakeun, teu eceurna ditarimakeun. Matak ulah coba-coba pamajikan baeud di beja-beja ka tetangga, ka baraya, ka inung jeung ka bapak. Rumah tangga menang hidup duaan, teu urusan jeung tetangga. Urang alus ukur muji, urang goreng batur ukur ngaledek. Ngeus rumah tangga mah silih omean ku duaan masing-masing. Weh. Lebok. Kunaon ibu kajikan nu dendam gitu. Da kolot mah sambung doa dek jeung sasaha ge pek bae kitu kolot mah Pak matak boga masalah tong sok dibeja-beja ka batur leg-leg ku duaan hakan muridna Pak Dedi Mulyadi eta heueuh nya dahar we leg-leg ku duaan teu kudu riweuh silih bunian silih omean ngan lalaki latagdob cek agama tong gede amek. Nah, da ieu teh atuh ngujina teh Pak, ieu kaum Hawa ngujina teh. Abong ku Allah dibere gelar 3, umaha, inung, awewe. Tuh, pan urang mah bapak ngan hiji gelarna ge, matak ieu mu ulu. Sahebat-hebatna bapak kades pidato jelema sieun, kupingkeun, kuring kades, cempe kabeh. Hampura Pak Kades tong polontong teuing, rakyat sieun, tapi Pak Kades aya nu dipikasieun. Saha pamajikan? Telat teh balik Pak Kades ka imah kumaha ceuk pamajikan anak ti mana heula biasa jam 3 jam 4 rapat jeung sekdes kade kalakuan ngora ka ulang deui kumaha ceuk Pak Kades nyao demi Allah henteu Pak Kades nepi ka murungkut kadiekeun HP nepi ka ngadegdeg berarti aya nu dipikasieun saha ieu tah polisi di jalan nilang prit ditilang gerak pedang urang teu mawa STNK tenang tong keung hirup di dunya mah polisi ge loba kasieun ku saha ku pamajikan otak lamun polisi salingkuh kapangi ku pamajikan dicemel ge panona nepi ka oh, ampun mah sekali-kali deui masak urang mah lalaki wajib ngelehan karena ras terkuat di muka bumi saha ieu tah kaum ibu-ibu ras terkuat Pak. Lamun bapak boga masalah jeung nu ngaran ibu-ibu da saming mah teu cager. Pan bapak mah atos mah tong dibahas wae sajam anggeus lalaki mah. Coba ieu dah can puas mah Pak nepi ke can ngarabut nepi ka akar baheula ge 20 tahun ka tukang maneh teh salingkuh 20 tahun ka tukang diinget keneh memori sabaraha giga eta otak. Benernya hirup geus kolot ngungkit masa muda nepi ka asa riweuh sia tuh ya baheula ge keur ngora cing atuh salahada tapi dah memang kitu kuduna pamajikan mah boga sifat timuru wajah Siti Hawa sabab timuru ka Nabi Adam pan aneh nah di dunia ukur aya duaan Nabi Adam jeung Siti Hawa tapi Siti Hawa timuru kan Nabi Adam pedah lempang sok tungkul wae nepi ka timuru kana jukut padahal jukut moal dikawin ayati dituna geuning timuru Siti Aisyah timuru kan Nabi Muhammad pedah sok ngomongkeun Siti Khadijah padahal Siti Khadijah tos maot nepi ka timuru kanu geus maot coba bapak osok timuru kanu geus maot tara mun bapak nikah jeung jalma anu agen ku kematian diomong-omong ku ibu teh zaman baheula mah salaki abdi aya bapak amek tara coba ieu nya sedih lah tuh dah ada memang tidak tuna kitu kaum ieu mah tak berarti urang latah dob tong gede amek nya ngarepan adat kitu mah keun we heuh nya tabawel pamajikan emang mah duli talung nu bawel daripada nu pego mah nu bawel mah aya kahayang 2 jam pan teu anggeus ngocobrot coba nu pego aya kahayang ngadon jebles sia teh mah bingung matak geus teangan hikmahna lamun bapak boga pamajikan bawel sujud syukur harita keneh
piceun TV piceun radio antap si eta cenah ngocobrot geuleuh atuh da tuh lah takdob teu meunang gede tilu salaki jeung pamajikan sobirin wajib sabar nah da rumah tangga mah antara aya jeung eueuh keur aya keur eueuh bulan ayeuna bapak ustad bapak kiai tukang son tukang hiburan bulan sawal loba nu ngawinkeun antosan bulan sapar pan bulan sapar mah kuring ge nganggur teu ceramah da nu ngulem anu nu hajat da ieu tukang sound system ayeuna mah riweuh beres ti dieu leos ka ditu beres ti ditu leos ka dieu wajar bulan sawal keur aya anu hajat pan bulan sapar mah nagog untung teu digadekeun ge hirup antara aya jeung eueuh keur aya keur eueuh matak tugas pamajikan nalika salaki keur eueuh duit lain kudu ngocobrot kuatan hatena Pak wios teu usaha oge da emat teh nyengselengan bisa neuneun jeung nuna beas masih kena aya acis ti bapak masih kena aya ngeunah lamun boga pamajikan kitu da lain ieu mah 2 poe nganggur ge neangan dituling ngajedog wae di imah hayang bengek eta ka salaki bener ya Pak ibu ge kudu boga kewajiban naon jaga perasaan salaki lamun nalika keur eueuh sing salabar bener amah tuang teh teu jeung rencangna bapana pan urang teh ekonomi keur ragrag nu aya we heuh naon nu aya teh jongi jotang babadotan pucuk sintrong leunca takokak bapak kudu narimakeun keur teu usaha dibere dahar nu kitu tarima dan barang dahar mah lain loba deungeunana jongjon hate ngeunah nu hajat gitu loba deungeuna tapi nah can dahar teh tadi can ngeunah hate bapak hajat ge loba duitna tapi nah teu berag heueuh da loba duitna ge hirup di dunya mah loba duit loba bubutuh eueuh duit eueuh kabutuh hirup mah talung teu boga duit eueuh kabutuh daripada jika bapak hajat loba duit ayeuna ge geus loba bayareun sound system bayareun, snack bayareun, nana gerhana ge aduh nuhun ibu nuhun matak rumus hirup keur naon loba duit lamun loba bayareun mending teu boga duit teu boga bayareun jongjon nya tuh sobirin sing salalabar opat birrul walidain sing hade ka inung bapak keneng nah inung nu nganung bapak nu ngayuga kikieuan modal saha modal kolot background di kieu-kieu lamun di Cimaung ditebak we ieu tukang hiasna teuing saha abdi mah apal harga background di kieu-kieu leuwih ti angka 10 juta nu kieu wungkul padahal nu ku terpal ge da jadi atuh sound system ieu kuat ngencring kieu ieu sound system leuwih ti angka 2,5 juta sound system kieu mah lamun an eta mun ngahiras ti masjid anu cukup keur koropak wungkul geuning iya mah sound system kuat ngejelegur kieu panggung ieu geus pisabarahaeun dangdut geus pisabarahaeun duit kolot osok kolot nagih ka anak cadu sabab kolot teu hayang dipulangkeun ku anak ngan anak sing boga pikir bikeun ka kolot lain duitna tapi bikeun sing runtut raut sauyunan kacai jadi saleuwih kadarat jadi salogak rumah tangga sakinah mawadah warahmah kolot mah beak harta beak bana ridho hatena nu penting anak salamet dunya jeung akhiratna weh ya bener lamun isuk neng jug pasea kolot jug ngaragap angen hanas nana gerhana titah ceramah hanas dangdut didatangkeun hanas background anu mahal ternyata budak teh 2 poe geus bisa capekeun nyebut hanas lamun geus nyebut hanas jug rumah tangga nu kadua moal ecreug nu katilu moal ecreug naha aya hate kolot nyeri hate ku rumah tangga nu ngaran anak matak eueuh deui sing hade ka inung bapak nu kaopat demi Allah tak kuring meminta doa tara ka batur sieun kudu ngamplopan mundek indit-inditan ka mana we ceramah ka mana maneh minta doa teh ka kolot Pak doakeun abdi deuk ka mana maneh ka Solokan Jeruk tuluy ka Tasik 2 panggung heuh cenah meureun engke teh peuting teh mawa wadus heuh meureun abdi mah ka kolot matak lamun engke mawa abdi ngan sadus engke kolot bakal curiga ongkoh 2 panggung tapi dus mawa hiji kumaha abdi ngomong hampura Pak nu ka hiji mah teu mere deuk kitu we urang mah aduh asli har
apaan bukti dua cinta apa dua panggung. Syukur cenah ku bapak didoakeun sing hasil tempo ku ibu tak doa kolot ieu juga hasil. Nah ari tukang son ngajentul tadi teu hasil nu salah teh lain kuring tukang son mah indit gawe tara minta doa ka kolot ai kuring mah teu boleh sujud ka kolot doakeun abdi sing hasil menang tukang son mah teu da tara minta doa atuh ka kolot bener tuh. Ibu indit-inditan sok nanya ke anak hayang dikirim naon maneh jang ku emak sok pan ibu mah wani lapar melaan anaknya cau geus di dahar budak ngagoak mah abdi hayang dicokot deui lelepkeun kana baham anak eta kolot tak kuring ge inget kana bab eta teh init ka rumah makan pun biang jeung pun bapak meuli sate 20 datara di dahar nu di dahar 5 di bawah 15 keur saha keur anak matak pahajat abdi ge moal tuang di dieu deuk dibawa inget ka kolot. Lamun kuring dahar di dieu artina egois teu inget ka kolot wayahna rek dibawa naha da urang ge apal rumus dahar di dieu mah paling sate nyokot 2 pan dibaheunkeun mah 20 inget ka kolot tuluy sok nanya cing teh Pak baheula apa keur ngora abdi keur leutik sok nawaran hayang dikirim naon maneh ku bapak ayeuna wajar kuring geus kolot bapak kuring geus sepuh cing teh Pak hoyong dikintu naon ku abdi entong cenah balik bakal peuting lain peuting deui subuh Indomar tutup Alfamart tutup ngalamun keukeuh maneh hayang mere ka kolot sadiberena kudu hajat cing teh arek cau Pak komo we cenah cau solokan jeruk momo teu baradag tapunten anu leutik mere ketetet potong diasupkeun cing teh Pak arek ranginang ho komo we sakumplitna wajid ngaranna ge hajat wajid kudu aya bolu eudeup nu masagi nu buleud dua nana aduh gitu tah naha saking kunya ka kolot wajar lamun anak ngabungahkeun ngabahagiakeun kolot sabab kuring boga rumus nalika kuring bisa ngabungahkeun kolot maka Allah bakal ngabungahkeun hate kuring nalika kuring nganyerikeun kolot maka Allah nu bakal nganyerikeun kana diri kuring mata genahna rumah tangga teh gumantung ucap tekad jeung lampahna nu ngaran kolot sumujud ka kolot penta doana bener Bu ta eta bahaja cau nu gede ranginang wajib bolu naon sate sok naon deui pan dus teh masagi mah nya karek opat rupa atuh kosong keneh tah naon deui bolu kiripik kecik naon matak pun bapak mah geus apaleun oleh-oleh tasik ranginang dodol Garut wajib Sililin Boronong Majalaya Kadu daerah Baduy Subang Ganas aya teh dieu solokan jeruk naon ti solokan pan aya identitas daerah lamun teu abdi ya Bandung Cimaung berarti Cimaung mah kurupuk beledug jadi kurupuk anu tanpa digoreng ku minyak diasupkeun kana kebul tak eta oleh-oleh ti Cimaung tak aya ti dia rangining opak sok ibu sok tong kagok sok kada lain ibu nurek mere bapak hajat nulung lengat sahu ranginang rangening pereret sok pak hajat lain abdi tah cek ieu tah jadi isuk teh cek pak hajat ai maneh sagala diomongkeun da sidik aing teh eueuh jadi jelas bisa capekeun geus pengajian Ampura bajat lain nyeniran sakadar ngingetan sabab rumus anak hayang alus dunya hayang alus akhirat sing hade ka indung bapa bener ya sing aya murang kali yatim tadi dia sok kadeu naik ka lur panggung nu yatim ayo yatim ini dek urang manyarita lagi anak yatim nu ngacung nini yatim atuh da ngan saurang sok mana deui dua sok mana deui oh dek sini dek urang bagikeun hiji dua tilu opat
5 genep 7 850 hayang jadi 1 juta teh kurang kene 150 atuh sok rek ti saha 150 deui pirage lah meni kagok sini dek kelas berapa dek kelas 4 kamu kelas berapa oh ya kelas 3 ya kelas 4 ya kelas berapa Pak Ud oh acan sekolah nutus teu ayana saha ibu ramana ibu teh ibuna tos nikah deui ibu moal nah kuat jika nuseng seitun kunaon dede oh kan wae dadah tong nangis bisa disunatan dadah kan wae da moal naon atuh iya sok canak ka mana we sok sieun meureun ku urang dede nutus teu aya saha bapak dek nutus teu aya saha bapak itu sami bapak yeuh oh mamana pantet teh ora kakna oh nutus aca nutus teh aya teh mamana ramana mah aya keneh oh tos nikah deui oh deuk moal kitu apaan ieu mah nanya ibu ieu mah ibu bade nikah deui moal cenah nah ibu mah geuning moal nikah deui sieun ampura bisi dinya aya duda geus tah geus kaciri ditolakna sieun majarkeun teh aduh ya teh 850 cing atulah sajutakeun muni 150 deui birage tenang urusan ngolo membebari iya Pak Kades teh oh saneh aduh 50 deui birage kagok oh 8,5 eta 50 deui birage aduh kagok euy Pak Kades tah sok dia nuhun Pak Kades 1,50 juta alah lamun hayang 1,100 teh 50 deui oh ai can pas wae atuh ieu 1,50 juta jadi mun hayang 1,100 teh 50 deui pirage moga jeung pulangan 50 naon teh nyanyahuanan pulangan tah aya sok ada alhamdulillah ya Allah bala lagur urang dia ala ieu mah gede deh 1,50 juta bieu teh sayang teh teu pas deui da 1,50 juta tambah 400 1,450 heuh hayang 1,5 juta 50 deui lah kagok jempe moga jeung Pak Ustad jempe ibu nah iya aya euy 50 deui euy ti saha dedek katitipannya tah ieu calon pejabat ti dituna 50 nepi 50 tah eta calon pejabat ieu mah dititipan gede nepi ka rakyat leutik ah lieur sia eta mah pas aya mah 1,5 juta 1,5 juta dibagi 4 hah oh cing dek cing Pak Kades ka dieu pang masihankeun ah cicing kumaha urang Pak Kades ka dieu pang masihkeun ku Pak Kades Pak RT Pak Hajat sok ka dieu Pak Hajat pikeun kadinya ku Pak Hajat jeung ku Pak Kades ku Pak RT cing urang pasihan lah 200 ewang